Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma barik lana fi bukurina. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur urang sanggakeun ka Zat Rabbun Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudrah iradah sarta inayah mantena urang sadayana masih dipaparin kakiatan, kasehatan, oge nu langkung ti eta kanikmatan iman sareng nikmat Islam anu masih aya panceg dina diri urang sadayana masing-masing, sehingga tiasa nganterkeun urang sadayana sami-sami hadir ka ieu majelis dina raga talabul ilmi. Mudah-mudahan tadi didugikeun urang tiasa nambih kailmuan urang dina raga nambih amaliyah amal soleh urang sadayana, oge nambih kualitas taat, kualitas takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwah salam mugi salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akula wargina, para sahabatna, para tabi'in, oge ka sadaya pengikutna dugi ka akhir zaman. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet ti antawis ummat Rasulullah anu jaga di yaumil kiamah, urang tiasa kempel ngariung deui di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun takziah ka ayah diditnya. Mudah-mudahan Allah tampi keimanan sareng kaislaman anjeunna, oge dihapunten sagala lepat sareng dosana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Sim kuring panginten ka ieu tempat teh wasilah anjeunna nya dibetot piorang ka dieu. Ikhwatal iman nu dimuliakeun ku Allah, ngalajengkeun pembahasan dina perkawis muamalah dina sasi kamari urang sadayana parantos diajar ngeunaan hibah. Ayeuna insyaallah lajeng dina bab wasiat sareng waris. Hibah, wasiat, sareng waris secara garis besar mangrupikeun mekanisme nu ku Allah ciptakeun, Rasulullah ciptakeun kanggo perpindahan kepemilikan. Janten ayana hibah sareng hukumna, wasiat sareng hukum-hukumna, waris sareng hukum-hukumna, eta dina raraga mindahkeun kepemilikan harta. Saksanaos saneskan wungkul eta cara mindahkeun kepemilikan teh. Margi aya anu sanesna kan, infak, sedekah, termasuk jual beli, buat eta ge termasuk dina raraga mindahkeun kepemilikan. Secara teori kepemilikan dina Islam, dina muamalah kabagi dua. Aya kepemilikan sempurna, aya kepemilikan tidak sempurna. Pami kepemilikan sempurna
eta kepemilikan harta anu ku urang kapimilik, benda anu ku urang kapimilik dipimilik secara penuh, pami sempurna. Penuh dina artian boh barangna, boh manfaatna. Eta milik urang nyalira. Pami kepemilikan atos penuh, maka aya dina kuasa urang sadayana secara penuh oge. Hak urang secara penuh bade mentasarufkeun eta harta. Mentasarufkeun teh ngagunakeun eta harta, bertindak hukum kana eta harta. Naha bade diical tos nu urang memangga, maha bade disewakeun, naha bade dianggo nyalira, naha bade dipasihkeun ka batur, naha bade diwakafkeun, terserah urang sadayana. Margi kepemilikanna tos sampurna, baik secara fisik barang atanapi secara manfaat. Tapi dina Islam aya oge dikenal kepemilikan tidak sempurna, milku nakis. Paminu tadi mah milkiyah tamah, kepemilikan sempurna. Paminu ieu mah milkiyah nakis, kepemilikan anu tidak sempurna. Iraha kepemilikan dianggap sebagai tidak sempurna atanapi masih kene kirang nalika urang memiliki harta sabelah dina hartos naha barangna wungkul atanapi manfaatna wungkul. Karena ya urang tanya nu urang tapi manfaatna nuju disewakeun, manfaatna nu urang tapi fisikna anu batur nalika urang nyewa nya. Nalika urang nyewa barang, nyewa harta atanapi harta urang disewakeun ka batur, maka eta harta kepemilikanna nuju berkurang, kepemilikanna sabelah. Konsekuensi hukumna naon? Pami kepemilikanna acan sampurna, kepemilikanna pami teu acan sampurna tangtos urang henteu leluasa sakumaha leluasana urang bertindak atas hukum karena kepemilikan anu tadi anu tos sampurna. Jadi tasarufna ngagunakeun eta harta, bertindak hukum karena eta harta terbatas. Harta urang nuju disewakeun, nah tiasa diical ka batur. Nah, tiasa ngan secara etik engke pipaseaeun nya. Karena kepemilikanna terbatas. Tiasa kabayangkeun lamun ibu gaduh ruko nuju disewa ku batur, perjanjianna 1 tahun tapi 2 bulan tos ku ibu usir. Punten nya ce ieu tos pajeng rukona gitu. Bakal kumaha tah? Pasea kan nya. Nah, ibu mah teu paruguh, pan abi tos mayar 1 tahuneun. Nah, nembe 2 sasih, ye wios we ye gantina ye 8 bulan deui atau 10 bulan deui. Sok sanaos digentosan acan tangtu ridho. Kecuali aya kesepakatan di awal. Ibu mangga ieu disewa bade 1 tahuneun bade sabaraha tahun, tapi punten pami di tengah jalan ternyata bumi ieu pajeng, wayahna panginten engke aya etang-etanganana, untung rugina. Ketika disepakati mangga. Tapi pami di awal teh kesepakatan sapertos kitu, maka enggak boleh meskipun kita atas nama pemilik harta. Da ieu mah harta urang kumaha urang? Karena apa? Karena kepemilikanna terbatas, kepemilikanna teu acan sampurna. Pon kitu deui ajalmi anu nyewa barang batur, urang nyewa barang batur, tiasa disewakeun deui ka batur. Tiasa lamun aya kesepakatan di awal sareng pemilik barang. Wios pami ieu disewakeun deui ku abi ka batur, karena bisa jadi aya jami nu teu wios. Da urang mah nyewakeun ge ka kamu, percaya ge ka kamu. Lamun ku batur mah teu percaya. Tapi lamun di awal wios ieu disewakeun deui ka batur, sok we kumaha dinya, nu penting masa sewana masih aya, tapi mun aya nanaon saya jeung kamu. Kan teu nanaon tuh ketika disepakati nya. Tapi lamun ternyata di luar kesepakatan barang nu ku urang sewa disewakeun deui ka batur, ternyata aya nanaon, terus urang lepas tangan. Kang da barang we keur disewakeun ku batur. Kan teu tiasa kitu. Teu bisa kitu, da urang mah jeung maneh apalna kayak gitunya. Itu kepemilikan dina bab teori, aya kepemilikan terbatas, kepemilikan tidak sempurna, aya kepemilikan sempurna.
Mana nu dialihkeun, kepemilikan mana nu dialihkeun ku mekanisme wasiat, hibah sareng waris, kepemilikan sampurna. Jadi kepemilikan anu dialihkeun melalui mekanisme hibah, melalui mekanisme wasiat, melalui mekanisme warisan, konsekuensi hukumna kepemilikanna kepemilikan sempurna. Berarti lamun ibu tos hibah, lamun ibu tos wasiat harta, lamun ibu meninggal terus diwariskan ke ahli waris, maka terserah pemilik yang baru. Bade kumaha-kumaha oge tong nyeri hate. Ya. Tong dicabut deui gitunya. Teu balik dihibahan eta teh sugan teh dipake ka dieu deui boleh teu? Nggak boleh kan, karena kepemilikan anu pindah kepemilikan nu tos sampurnakeun we, tos kepemilikan batur sanes kepemilikan urang deui. Termasuk ketika wasiat, ketika si mayit sebelum tos wasiat terus ahli waris ternyata menilai geuning harta wasiat anu tib kolot urang teh dipake teu bener, urang tarik deui we, nggak bisa. Nggak boleh, biarkan itu menjadi urusan pemilik harta yang baru. Insya Allah orang yang berhibah, orang yang berwasiat sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keun we kumaha-kumaha ogen sing jongjon, karena ibu bapa tos teu aya keterkaitan kepemilikan sareng harta nu tos dihibahkeun, harta nu tos diwasiatkeun, termasuk ke harta nu tos diwariskeun. Sami halna urang sadayana dina bab sedekah, keun we sedekah urang bade dimanfaatkeun, bade dikumahakeun wae oge, lepas diri nging nyeri hate. Ibu sedekah baju ka tatangga, ku tatangga dipake elap nyeri hate henteu? Kunaon make nyeri hate? Ari baju eta nu saha? Nu ibu anu tatangga? Geuning make nyeri hate ka ibu? Asalna nu urang cenah. Atukeun pan lain barang urang. Mun barang urang nu dijadikeun elapna nyeri hate teu? Kaharti nyeri hate oge. Tapi lamun barang batur ku pemilikna dianggo elap, nah bet jadi urang nu nyeri hatena. Da cenah tilas abi cenah ustad, kapan geus dibikeun? Kapan tos disodakokeun? Bisa jadi cara penerimaan anu ku urang dipasi teh memang kanggo elap anjeunna mah, berarti urang salah mere gitu maksudnya. Jadi lain salah batur, salah urang, salah mere berarti urang butuh teuing gitu merenya, atau salah sasaran tong nyeri hate. Da urang tos kenging pahala ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jaminu iman saur Allah dina bab infak, dina bab sedekah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi ketika orang masihan kan orang teh teu berharap balasan apapun, juga tidak berharap terima kasih sekalipun. Murni ikhlas meluruskan niat, meluruskan hati. Ta eta nu sok jadi gangguan teh nya. Nyeri hate gitu. Padahal lamun ditinjau dina teori da geus lain milik urang, pan geus pindah ke pemilikan lagi. Intiqalul milkiyah, akad infak, akad sedekah, akad hibah, akad wasiat, termasuk akad warisan berkonsekuensi intiqalul milkiyah, pindahna hak milik, bahkan pindahna hak milik nage hak milik secara sempurna. Kumaha-kumahakeun wae cara pemanfaatanna, cara tasarrufna tos lain urusan urang, da lain nu urang, meskipun mantan gitunya. Mantan nu urang eta teh. Tapi kan nu batur, tos nu batur keun tong nyeri hate. Ta eta ngukur ikhlas henteu pemberian urang mah bunya. Nah pemberian urang teh aya berharap lebih, nah pemberian nuku urang dilakukan teh berharap terima kasih, berharap balasan atau tidak. Karena dina Al-Qur'an keman diterangkeun wala tamnun tastaktsir, ulah rek mere dengan harapan mendapatkan yang lebih. Jadi ieu mah mere teh mancing nya.
aya batur anu tas di luar kota gewatkeun bere tuh ka ditu sugana dibere oleh-oleh gitu. Nah itu jangan tuh, nggak boleh seperti itu. Jadi mere na urang, sodakoh na urang, hibah na urang, wasiat na urang, insya Allah secara ikhlas. Makana lillah, sesuatu yang kita lakukan karena Allah. Eta panginten sebagai bubuka tisim kuring. Salajengna urang kana materi wasiat. Wasiat secara istilah syar'i pemberian kepemilikan. Tadi kepemilikan nu terjadi kepemilikan sempurna yang dilakukan seseorang untuk orang lain sehingga orang tersebut berhak memilikinya tapi ketika sang pemberi meninggal dunia. Bentenna sareng hibah, hibah mah efektif ketika akad itu dilakukan. Perpindahan hak milik naogen harita keneh pami hibah tah ieu pek jang maneh berarti ieu barang teh pindah ke pemilikanna di saat itu juga diserah terimakan secara langsung, itu hibah. Tapi wasiat mah pek ieu jang manehnya tapi engke mun urang maot, itu wasiat. Tos gaduh wasiat, tos nyiapkeun wasiat acan kunaon teu aya nun bade diwasiatkeunana. Wasiat pemberian seseorang yang dihubungkan dengan kematian. Pami aya hiji jalmi, misalkan kepala rumah tangga, bapak atanapi ibu, tah ieu jang ruko ieu jang si cikal, tanah ieu jang panengah, terus balong jang si bungsu. Tapi engke mun mamah jeung bapak maotnya ulah ayeuna eta hibah atanapi wasiat? Wasiat. Boleh atanapi henteu? Boleh. Tiasa boleh tiasa henteu nya. Makana engke urang diajarnya. Boleh henteu wasiat jika kitu nya. Pami kamari hibah mangga selama memenuhi unsur keadilan nu kamarinya. Tah ieu pek jig ganti namakeun. Tah ieu pek ruko jang nu kadua jig tah ieu sertifikatna pek lain nu bapa deui lain nu mamah deui jig tu imah nu di kidul jang si bungsu pek ieu sertifikatna boleh boleh itu namina naon hibah tapi pindah milik harita keneh. Tapi lamun nu tadi tos dicap pacang-pacangkeun tos dicawis-cawiskeun gitu nya ieu jang si cikal, ieu jang panengah, ieu jang pangais bungsu, ieu jang si bungsu, tapi engke we mun mamah jeung bapa maot. Eta mah sanes hibah, tapi secara substansi lebet kana wasiat. Tapi apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena wasiat tidak diperkenankan kepada ahli waris. Dina halaman anu kadua. Uclak aslok we lah. Dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada', bahwa Sumamah Al-Bahili mendengar Rasulullah bersabda dalam khutbah haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Hadisna sahih Ibnu Majah, sahih Abu Dawud sareng dina Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Saestuna Allah tos masihkeun ka setiap jalmi masing-masing hak tina hartana, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat berkenaan sareng harta nu dimaksad, nu ieu jang si ieu, nu ieu jang si ieu, tapi sifatna wasiat maka itu batal demi hukum pami dilakukan ka ahli waris jika ahli waris tersebut akan mendapatkan warisan. Karena engke aya sok sanaos ahli waris tapi dina struktur warisna ieu moal kenging warisan, maka boleh diberikan wasiat. Sebagaimana punten ieu hal anu sering terlewat. Pami ibu gaduh putra anu mayunan nya, mayunan maot, bapak gaduh putra opat, hiji mayunan bapak,
Nu hiji eta tos nikah gaduh putra berarti incu jang bapak, maka kanggo menjaga-jaga kanggo kemaslahatan eta si incu siapkan wasiat. Incu ahli waris sanes ahli waris, tapi dina struktur warisan ke pami bapa maot ketika aya anak lalaki incu kapegat ku anak, maka siapkeun wasiatna. Ibu kumpulkeun, bapak kumpulkeun anak anu tilu deui, pameget dua misalkan istri hiji, barudak bapak ek wasiat mun bapak maot pepeujeuh budak si jenat ku bapak ek dibere wasiat dituliskeun nya. Karena pami teu kitu teu sadaya emang atau uwana perhatian kanu jadi keponakanana nya. Cek budak-budak nate wayahna da eta mah incu, salah bapak maneh maot ti payun gitu nya, jadi teu kabagean gitu nya. Jadi we ku tiluan tuh dibagi, nu ieu 200 juta 100 juta ari incuna ngagel curug teh. Aya teu anu ngartos misalkeun geus we lah ulang tunaikeun we etang-etang wasiat si bapak bagikeun bere 25 juta ewang, sehingga si incu teh kenging misalkan 75 juta atau 100 juta. Tina kabagian 200 juta dina warisan, sabaraha masihana ka incu si aki eta? Bade sabaraha? Bade 2 juta atau 1 juta? Bade 10 juta. Kan pami ngandalkeun uang kerohiman mah pasti moal bade saayana pastina gitunya Pak. Maka pami eta si aki faham kana alur muamalah anu leres, maka pami aya putra putrina anu ngantunkeun ti payun siapkeun wasiatna. Soalna teu sadaya ahli waris engke faham kumaha engke masihan eta si incu karena bapakna maot ti payun atau indungna maot ti payun, maka jatahan ti payun sebagai wasiat kanggo incuna. Terkecuali pami misalkan anakna istri sadayana anu tilu teh terus anu maot teh anu miheulaan teh anak pameget gaduh anak pameget deui, maka eta mah haram dipasihan wasiat. Kunaon make haram? Da bakal kajatahan tina warisan, posisina sebagai asobah atanapi sisa gitu. Jadi mun anak istri wungkul makan anak istri 2/3 1/3 lompat ka incu anu pameget ti anak pameget meskipun bapakna tos ngantunkeun eta mah haram dipasihan wasiat. Tapi pami ternyata si incu kapegat ku anak lalaki, si incu kahijab moal kenging warisan, maka siapkeun wasiatna. Maka engke dina kompilasi hukum Islam aya istilah wasiat wajibah kanggo menjembatani kemaslahatan si incu anu ketika teu dipasihan hal sesuatu apapun bakal pikumahaeun. Komo teh budak yatim teh pan bapakna teu beunghar-beunghar pisan gitu nya, anu ieu mah bala kecerakan menang warisan gitu nya, anu ieu ngagel curug pan karunya gitu. Maka di dieu panginten pelajaran kanggo urang sadayana, terutami ibu anu misalkeun gaduh anak sambung, ibu bapak anu gaduh anak angkat gitu nya, ibu anu bapak ngagaduhan anak anu maot ti payun ninggalkeun incu, maka boleh lakukan pemindahan kepemilikan dengan mekanisme wasiat atau hibah sekalipun. Kumpulkeun misalkan anakna, ieu barudak wayahna bapak ek ngahibahkeun sebagian harta bapak kasih incu eta, hitung-hitung jatah bapakna. Keun we aranjeun mangke dina bab waris, engke bab waris teu merege teu nanaon, mangga. Supaya maslahat sadayana keluarga si bapak kan. Itu salah satu kenapa kita harus paham dina bab perpindahan hak milik. Leres dina bab waris engke tertutup, tapi bab wasiat terbuka, bab hibah terbuka. Tapi pami nu tadi disinyalir ahli warisna bakal kenging warisan, maka wasiatna batal demi hukum. Tidak boleh bapak ibu mewasiatkan harta kepada ahli waris. Pami bade hibah mangga hibah full. Tapi pami ditahan kene
engke pindah na lamun maot eta mah substansina lebet kana wasiat. Bapak Ibu ikhwatal iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina bab wasiat Allah ngalungsurkeun Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Saking pentingna wasiat itu secara hukum wajib dihukumina ku para ulama. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kunaon cenah tadi ongkoh dina wasiat teh haram ka ahli waris, tapi ieu aqrab sareng walidain. Ya. Ieu sur para ulama bahwa satu acan lungsur ayat waris. Anu kadituna dijelaskeun oge bahwa boleh andai kata orang tua kita misalkan kafir atau anak kita ternyata murtad, itu pun boleh diberi wasiat. Ya. Jadi lamun aya salah sawios anak naudzubillah murtad atau misalkan kolot anu murtad gitunya, maka pamidina jalur waris tertutup tapi boleh diberikan wasiat. Jadi sakingnya anak ibu bapak kanu jadi anak sok sanaos tos murtad anger we karunya lamun ningali sangsara mah. Misalkan lamun bapak maot bikeun we wasiat yang si eta meskipun geus murtad cek ibu jeung bapak teh tapi keun we bere we wios wasiat ka non muslim wios karena teu aya ketentuan harus kepada sesama muslim. Ikhwatal iman dimuliakeun ku Allah, dina hadis riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma hakum ri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Seorang muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan, kemudian ia tidur 2 malam, kecuali jika wasiat itu tertulis di sampingnya. Wasiat dina bentuk umumnya Bu, sanes kan wungkul wasiat dina bentuk harta. Jadi mangga wih pangawasan di dia ek nulis wasiat gitu tuna dina hanapeun bantal teu naon. Karena kematian terbanyak itu saur dina penelitian mah ternyata sanes dina tabrakan kereta api Ibu. Ya. Sanes dina tabrakan pesawat ragrag sanes di mana? Dina kasur, dina luhureun kasur. Jadi aneh lamun aya jalmi kamari tabrakan kereta api dibatalkeun. Duh sieun ayeuna mah naik kereta teh. Aya pesawat ragrag, sieun kana pesawat teh. Da ari namina cilaka mah boro-boro kereta jeung pesawat, lempang ge cilaka atau bahkan nu tadi sare ogen maut gitu ya. Data tertinggi kematian itu di luhur kasur, sanes tabrakan kereta. Aya jami nu sieun sare. Sieun sare kunaon sieun teu hudang deui gitu nya. Kan teu aya. Tapi aya jami nu sieun naik kereta, sieun naik pesawat, sieun naik mobil, loba ka sieun gitu. Sieun naon? Sieun tabrakan itu. Padahal mautna keur sare gitu ya. Nah itu nu kada diperhatoskeun saking pentingna wasiat. Saur Nabi Muhammad SAW, seorang muslim siapkeun wasiatna komo terkait anu seueur harta. Wasiat naon we? Wasiat secara umum, wasiat kebaikan, wasiat takwa, atau wasiat sakumaha Nabi Yaqub. Idh hadara Yaqubal mautu, maka Yaqub berkata kan, ma ta'buduna mim ba'di. Naon anu erek ku aranjeun sembah sepeninggal kuring, saur bapak ka anakna. Urang ge pan kedahna mah kitu saleresna. Sok tara apa ngumpulkeun budak, ngumpulkeun anak gitu. Ye bisi bapak maot iraha-iraha kahade ibadah, kahade salat, kahade dina prak-prakan muamalah sareng saneskan teu aya. Jarangnya, jarang gitu nya. Jarang gitu, orang sadaya mah jarang gitu. Padahal sekelas Nabi mastikeun anak keturunanna kan, ma ta'buduna mim ba'di. Urang mah lain Nabi tapi seolah percaya keturunan urang teh bakal soleh gitu. Ada orang lain Nabi itu sanes wali Allah sanes tapi percaya we jigana anak urang teh bakal lebih soleh daripada urang.
Jarang orang melakukan wasiat-wasiat takwa ke anak-anak orang sarayana secara formal, misalkan dikumpulkan sareng sanes kantena. Jadi wasiat secara umum itu penting dilakukan kang orang sadayana. Tapi hati-hati, wasiatnya jangan sampai melanggar hukum dan jangan sampai memberatkan terhadap orang yang diberikan wasiat. Dina bab wasiat, wasiat itu sakral iya. Wasiat itu wajib ditunaikan iya, tapi wasiat anu kumaha? Wasiat anu wajib ditunaikan teu aya sanes wasiat anu teu aya pelanggaran syariat. Bahkan ngarobah eusi wasiat jadi dosa. Tadi di awas dina ayatna Al-Baqarah 180 hiji. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Sing saha jalmi anu ngarobah eusi wasiat saatos di anjeunna nguping eusi wasiatna, maka dosa pikeun jalmi anu ngarobah eusi wasiat. Jadi bapak, ibu, atanapi saha oge jamaah anu nguping misalkan si bapak, si emak teh pernah wasiat, mun emak maot, mun bapak maot, tanah anu digigir mah bikeun we ka DKM, wakafkeun da eta teh harta ameh dibawa ku emak jeung bapak misalkan. Ternyata diabaikan, seolah kita enggak mendengar. Saur nu ngabagi waris teh ieu mayit kapungkur kantos wasiat teu aya Pak Ustaz, teu aya gitu nya. Langsung diteu ayakeun teu. Maka dosa teu Pak. Pelanggaran. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Atau misalkan mun emak maot, mun bapak maot, pepeujeuh bikeun ka pembantu 20 juta. Tapi ibu sebagai ahli warisna, bapak sebagai ahli warisna ngaraos lebar. Tuh mun 20 juta rada kurang atuh bagianana. Urang bejakeun we 2 juta gitu. Gorolongkeun nolna hiji gitu nya. Doraka. Tina 20 juta jadi 2 juta. Pami seandaina eta wasiat teu aya pelanggaran hukum. Mana pelanggaran hukum wasiat? Kahiji tadi dianggap pelanggaran hukum ketika wasiat ka ahli waris. Tong jadi abot ibu lamun teu ngalaksanakeun eusi wasiat. Karunya daya teh kebaikan kolot urang geus wasiat bahwa ruko teh jang nu kahiji, balong teh jang nu kadua, tanah jang nu katilu. Urang jalankeun berdasarkan wasiat enggak boleh. Karena hukum Rasul yang harus dijunjung tinggi, fala wasiyata liwarisin. Ngebutkeun jadi warisan. Leburkeun jadi warisan. Jangan dieksekusi warisan orang tua kita. Karena orang tua kita keliru. Mana ayat yang boleh merevisi wasiat? Ayat salajengna Al-Baqarah 182. Faman khaufa mim musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Teu aya dosa, teu aya pelanggaran ketika urang ngarobah eusi wasiat atau bahkan teu ngalakukeun eusi wasiat sama sekali. Misalkan pami ngarobah eusi wasiat, wasiatkan ketentuannya tidak boleh lebih dari 1/3 ya. Ketika mayit wasiat ternyata setengah hartana, laksanakeun nging, laksanakeun tapi koreksi. Nah itu dirobah tuh. Tapi lamun tadi si mayit berwasiat mun bapak maot, mun mamah maot, pepeujeuh warisan teh sok we baragi rata di antara anak mamah jeung bapak. Lakukeun ulah kunaon? Melanggar syariat, dosa. Karena Allah tos ngadamel ketentuan 2:1, ternyata ditabrak ku wasiat, gak berlaku itu wasiat karena salah atau melanggar syariat. Saur syariat lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak lelaki 2/1 bagian anak perempuan. Terus dirobah ku wasiat si emak, da ieu mah ceuk emak kudu bagi rata. Saur anak awewe teh punten gitu bunya. Karena misalkan ibu bertahan dengan wasiat itu untuk berbagi rata. Da ieu mah wasiat si mamah kudu bagi rata.
Bahkan mamah jeung bapa teh sabarakali eta diucapkeun teh peupeujeuh-peupeujeuhan teh mun bapa mun emak maot kudu dibagi rata meskipun sababarakali lamun ibu nyaah ka nu janten sepuh koreksi kesalahan sepuh jangan dilakukan eta mah sanes dirobah ulah nya nging ngaraos kaabotan ku wasiat karunya si emak si bapa teu kajalankeun wasiatna da justru ulah dijalankeun gitunya. Nah jadi dina bab wasiat sakralna teh pami teu aya pelanggaran syariat tapi lamun mimusin janafan janaf itu melanggar syariat janaf itu lawan dari hanif Pak. Pami hanif mah mengkol tina salah jadi bener pami janaf mengkol tina bener menuju salah itu janaf. Mun Nabi Ibrahim kan hanifnya kurang sok didefinisikan lurus gitu lurus dalam kebaikan mengkol tina kejelekan nu tadina jalan salah jadi jalan baik itu hanif tapi janaf mah sabalik tina hanif urang keur bener mengkol wasiat anu leresna ulah ka ahli waris ternyata ka ahli waris wasiat anu leresna ulah leuwih ti sapertilu ieu satengahna maka belokeun deui jadi hanif mun aya janaf maka boleh untuk diislahkan, boleh untuk dikoreksi. Termasuk wasiat-wasiat yang memberatkan ahli waris. Jadi ibu bapak lamun bade wasiat pertimbangkan visibilitasnya, kami suruh bahasana, kelayakanana gitu. Layak teu ieu teh, mungkin teu dilakukeun. Lamun teu mungkin dilakukeun tong wasiat samodel kitu. Mun bapak maot, mun mamah maot, peupeujeuh da bapak baheula boga sejarah di Papua cenah. Ditugaskeun pernah bedulu ngajar di Papua, kuburkeun kurebkeun bapak di Papua itunya. Karena teh riweuh atuh Bu. Ongkosna sabaraha gitunya. Terus kaburu-buru munjang si mayit oge karunya geus kuburkeun di Panumbangan gitunya. Moal naon? Moal protes, moal matak hudang deui gitunya. Nah itu jadi di Papua gitu, moal. Da eta mah wasiatna memberatkan kepada yang hidup. Jadi pami wasiat Bapak Ibu jangan memberatkan, jangan juga ada pelanggaran syariat. Pami aya pelanggaran syariat boleh dikoreksi atau harus dikoreksi atau boleh tidak dilaksanakan sekalipun. Tidak ada dosa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ukuran harta wasiat yang disunnahkan, yang disyariatkan. Pami wasiat mah aya batasna, aya batas maksimal. Dina hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika di Mekah Nabi SAW datang menjengukku, sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Yarhamullahu Ibnu Afra. Allah memberi rahmat kepada Ibnu Afra. Ibnu Afra teh Sa'ad bin Abi Waqqas. Qultu ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas bicara, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausi bimali kullihi. Bolehkah aku berwasiat dengan semua hartaku? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang kaya, Bu. Ibu sahabat nu kaya teh saha wae, Bu? Abdurrahman bin Auf teras, Utsman bin Affan teras, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas teras, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab termasuk ya, itu sahabat-sahabat yang kaya. Zubair bin Awam termasuk sahabat yang kaya. Aya nu miskin sahabat seueur saha wae? Bilal bin Rabah teras, Ali bin Abi Thalib miskin teras, Abu Dzar al-Ghifari itu sahabat miskin, dan banyak diantaranya termasuk kebanyakan sahabat yang tadinya budak atau hamba sahaya. Jadi sahabat ge sami, aya nu beunghar, aya nu miskin. Dugi ka iraha oge bakal sami, aya nu beunghar, aya anu miskin. Margi syariat masihan jalan keluarna, mun beunghar syukur, lamun miskin sabar. Ngan mun dipasi pilihan mending jadi kaya bersyukur atau miskin bersabar? Teu aya nu milih miskin bersabar ya. Ai kaya bersyukur ka mana?
ka surga. Miskin bersabar ka surga. Tapi teu aya nya nu milih miskin bersabarnya. Teu aya. Bahkan bisa jadi miskin bersabar lebih dulu masuk surga daripada kaya bersyukur. Bedana setengah poe mun dina hadis, Bu. Setengah poe sabaraha? 500 tahun. Jadi mending beunghar mending miskin? Anger hoyong beungharnya. Meskipun kapiheulaan ku jalma anu miskin, anger abi mah meskipun heula kene jalma nu miskin ka surgana, anger abi mah hayang beunghar gitu ya. Hayang beunghar tapi bersyukur. Jadi dua-duana mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama kita mampu mensikapinya. Begitu juga sahabat, aya sahabat kaya, aya sahabat anu miskin, tapi mereka hidup dalam harmoni yang luar biasa. Teu matak anu beungharna sombong, nu miskin lagi teu matak karendahkeun diri di hadapan jalmi anu sombong. Kan urang mah kadang beunghar saeutik sombong, miskin saeutik ngarendahkeun diri. Muni wah tutungkulanna bebeakan tuh, nepi ka hampir sujud di hadapan nu beunghar teh kitu nya. Tong gitulah sarua jelema kitu nya. Jelema mah dihormati ku elmuna lain ku hartana kitu nya. Ku elmuna, lamun tunduk itu gen di dalam tindakan anu wajar gitu nya. Karena Rasul ge setingkat Rasul alim kan digitu-gitu teh nya. Tapi urang mah budaya timur gitu nya. Kadang sampai ruku gitu nya, menundukkan kepala kudu beunghar teh simana badag gitu nya. Padahal enggak perlu juga, kecuali beunghar soleh elmuna luar biasa. Nah itu kita takjub lah. Tapi lamun beungharna tara ka masjid tara ngaji, tong matak hormat gitu, biasa-biasa we. Tasalaman ge lempeng we sarua gitu nya. Tiasa gitu. Hese cenanya anger we kieu gitu nya. Anger rada tungkul gitu di payunan jami anu ieu tamanya gaduh mah gitu. Nah, saur Sa'ad bin Abi Waqqas, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Enggak boleh, kata Rasulullah. Fasyatru setengahna atuh enggak boleh. As-sulus sapertiluna atuh qala bersabda Rasulullah, fasulus tah sapertilu we. Wasulusu katsir, sapertilu ge geus loba. Jadi sapertilu ge angka wasiat mah banyak tuh. Terus cekap lebih dari cukup bahkan sapertilu dari wasiat. Innaka anta da'awarasataka agniya khairun min anta da'ahum alatan yatakaffafuna an-nas fi aidihim. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup jauh lebih baik dibanding engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kekurangan dan menengadahkan tangan kepada manusia. Ya mau gaduh harta loba diwasiatkeun ka masjid sadayana gitunya, wasiat wakaf ari ahli warisna salangsara teu kabagian saeutik-eutik. Islam tidak menghendaki demikian. Jadi luar biasa na Islam dina bab harta memperhatikan asas prioritas, asas proporsionalitas. Aya porsina nya. Boleh henteu ibu ngainfakkeun semua harta ibu? Ibu gaduh mobil Avanza, diinfakkeun we mobil Avanza teh, sugan we isuk jadi Innova. Boleh? Nggak boleh ya. Komo harapanna isuk ge jadi Innova gitu nya. Bari teu aya perhitungan logisna. Namun kieu misalkan ibu gaduh Avanza, infakkeunna Avanza kunaon da saminggu hareup ogen profit tos bade aya nu transfer jangsa Innovaeun mangga eta mah. Tapi lamun ternyata eueuh irongeun sama sekali, jangan. Islam enggak menganjurkan kita seperti itu. Dina Al-Qur'an mah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ari keluarga keun we aya Allah sareng Rasulna nurutan Abu Bakar nya. Padahal orang beda sareng Abu Bakar. Bedana di sisi mana? Beda keimananana, beda duitna. Abu Bakar kaya miskin? Kaya kan nya. Mun Abu Bakar harita masihkeun hartana, isuk pageto ogen aya deui gitu. Karena pengusaha. Karena pengusaha usahana terus jalan. Jadi urang mah kadang tuh mikir kadinya, Abu Bakar ge KB, Umar ge setengahna gitunya. Bari urang mah dinakayaan ripuh enggak boleh. Ada asas logisnya.
ada asas proporsionalitasnya sesuai dengan porsinya. Sa'ad bin Abi Waqqas ge dicarek entong mun wasiat beak kabeh ka batur ari keluarga anjeun kumaha, keluarga mah da aya nu gaduhna ieu Allah gitunya kan begitu. Ternyata kata Rasulullah leuwih hade anjeun ninggalkeun keluarga anjeun dina kaayaan mampu daripada meninggalkan keluarga dina kaayaan kekurangan. Maka wasiat jadi hukum tidak boleh melebihi batas maksimal 1/3. Dihitung dari mana Pak? Bukan dihitung dari total harta, tapi total warisan setelah dikurangi hutang. Misalkan Bapak ngantunkeun 1 miliar, wasiat 300 juta, seperti lu kan? Seperti lu cekap, tapi ternyata ayah hutang 300 juta, maka jadi leuwih ti seperti lu tuh wasiatna, koreksi Pak, karena jumlah warisana jadi 700 juta, jadi seperti luna kedah tina 700 juta sanes tina 1 miliar. Jadi setelah dikurangi hutang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saterasna kapan wasiat dipindahkan haknya? Wasiat tidak boleh dipindahkan haknya kepada orang yang diwasiati kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia dan telah dilunasi hutang-hutangnya. Jadi efektifna akad wasiat saatos maot kudu maot heula nu memberina plus kedah diberesanlah hutangna karena menyangkut engke perhitungan seperti luna. Nah itu masih di angka aman atau bahkan jadi leuwih, maka hutang yang harus diselesaikannya. Apabila hutangnya melebihi harta peninggalan, maka orang yang diwasiati tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata wasiatna 300 juta ninggalkeun warisna saat saacan dipotong hutang 1 miliar, ternyata geuning hutangna ge 1 miliar. Jadi pas-pasan wasiatna gak boleh ditunaikan, gak perlu ditunaikan, mau jadi hutang ahli waris Pak. Nah, jadi henteu jadi hutang ahli waris. Kete orang yang menerima wasiatnya dinuntut, punten si bapak teh da wasiat ka abi 200 juta, ayeuna mah punten jadi tanggungan ahli waris pangintennya gitu, kanggo mayar ka abi henteu. Teu jadi hutang ahli waris. Eta mah gugur wasiatna gitunya. Gugur otomatis. Kunaon? Da hartana teu aya. Mana anu bade diwasiatkeun, karena wasiat itu terkait dengan harta pemberi wasiat, bukan harta orang lain. Jadi teu tiasa digentosan ku harta orang lain, harus harta yang bersangkutan. Jadi lamun mayit wasiat, harta si mayit. Ternyata geuning nu diwasiatkeun ku si bapa teh ieu mah asetna ge bermasalah. Aset sengketa teu kedah digentosan ku aset yang lain, teu kedah. Da si bapa ngawasiatkeunna ku harta eta. Misalkeun lamun bapa maot, balong mah bikeun we gitunya. Ka masjid atau ka saha gitunya. Ternyata balong teh sengketa. Dan hasil hukum balong milik batur, maka gugur wasiatna. Karena harta yang dijadikan objek wasiat bukan milik si mayit. Begitu juga ketika nu menerima wasiatna ngantunkeun ti payun. Moal jadi warisan kanggo ahli waris penerima wasiat gitu. Ibu bapak ngawasiatkeun, mun bapak maot, mun urang maot, bikeun ieu 20 juta ka pembantu itu. Ternyata si pembantu teh qadarullah ngantunkeun ti payun. Moal jadi milik anak pembantu, gugur wasiatna, gak boleh ditunaikan. Jadi ahli waris teh teu kedah nunaikeun, ieu bikeun ka anak pembantu, da pembantuna geus maot kitu nya baheula bapak tos wasiat. Tidak seperti itu. Justru wasiat dianggap gugur karena menerimanya meninggal dunia duluan dibandingkan si pemberi wasiat. Wihdi kana hadis ieu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul bersabda memerintahkan pelunasan hutang sebelum pelaksanaan wasiat. Kalian juga membaca ayat mim ba'di wasiyatin yusabiha audain. Hadisna di Ibnu Majah, di Sunan At-Tirmidzi sareng anu sanesna.
Jadi wasiat dipindahkan haknya, efektif berlakunya ketika hutang si mayit tos diselesaikan. Ketika hutang si mayit tos selesai, angka seperti luna salamet teu melebihi, maka silahkan ditunaikan wasiatnya. Karena sebelum wasiat, hutang si mayit yang wajib didahulukan. Meskipun dina ayat disebat heula wasiat, Pak. Mimba di wasiatin yusobiha audain, mimba di wasiatin tusu nabiha audain, dina ayat anu sanesna. Setelah wasiatnya ditunaikan dan hutangnya dilunasi. Tapi lamun mayit ngantunkeun ninggalkeun wasiat, hutangna aya, mana heula pa nu keur ditunaikeun? Hutang heula. Meskipun ayat Al-Qur'ana wasiat heula. Saur para ulama, wasiat heula dipayunkeun dibanding hutang, nuduhkeun nilai pelaksanaan wasiat itu bisa jadi lebih berat dibandingkan melaksanakan pembayaran hutang. Karena mayar hutang mah dua pihak, si mayit tos ngaraoskeun, bahkan bisa jadi ahli waris ogen tos ngaraoskeun manfaat dina hutang nu dilakukeun si mayit. Tapi lamun wasiat mah aya kesan mengurangi jatah ahli waris. Jeung bisa jadi nu tadi pami wasiat mah cuma-cuma ya. Pami hutang makan aya timbal balik, si mayit pernah nampi tuh. Tapi mun wasiat mah satu arah. Tangtos lebih abot nunaikeun wasiat dibandingkeun hutang. Maka dijadikanlah wasiat disebutkan terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa wasiat itu perlu ditunaikan. Jangan berat untuk menunaikan wasiat ketika syarat dan ketentuannya memenuhi persyaratan syariat. Jadi pami urang menemukan wasiat, maka tunaikan wasiatnya andai kata tidak bertentangan dengan syariat. Salit deui warisan. Pami warisan mah pengalihan kepemilikan secara paksa. Mau tidak mau hartanya berpindah kepada ahli waris. Pami nu tadi mah sukarela, wasiat sukarela, hibah sukarela, waris mah dipaksa untuk pindah karena habis kontrak ya. Urang dipasihan ku Allah amanah tah cekel kelola duit 700 triliun misalkan ya, atau 100 juta tah 100 juta selesai, maka dipaksa nu 100 juta teh dialihkeun ka ahli waris. Maka engke wajar pami dina bab warisan diatur sedetail mungkin ku Allah jeung ku Rasulna. Da hartana ge milik Allah, ngabagikeunna kedah ku cara Allah. Teu tiasa kieu ibu teh. Nu maotna ge salaki urang, kumaha urang we enggak boleh. Nu maotna ge budak urang, kumaha urang we indung bapana enggak boleh. Da hartana ge lain nu urang, hartana ge nu Allah. Jadi kedah kumaha Allah. Dina hukum waris ilmu faraid. Di sababaraha majelis sim kuring tos ngawitan ngaluluskeun sababaraha angkatan tentang bab ilmu waris, ilmu faraid. Margi qadarullah di kampus oge ngawulang ilmu faraid. Taras di majelis-majelis anu hoyong oge diajar ilmu faraid ku sim kuring di ladangan, tapi konsekuensina kedah jiga diajar gitu ya. Tapi konsekuensina tong sieun. Karena ilmu faraid, ilmu waris teh ilmu anu gampil pisan. Salam ieu kesana gampil hese. Kunaon hese? Karena teu pernah diajar gitu ya. Karena teu pernah diajar atau diajarna ketika masa-masa otakna tos expire gitu nya. Jadi rada hese gitu ya. Padahal ilmu waris teh sagampil 2 tambah 2 sama dengan tuh dugi ka ayeuna pantiasa. 3 kali 3 tuh apa badan ini jeung aki-aki ge 3 kali 3 sarua salapan jawabanna waris ge kitu saleresna. Margi ilmu waris kan ketentuanna tos langsung diturunkeun tina Al-Qur'an sareng sunnah. Saalit ilmu waris hasil ijtihad sahabat, hasil ijtihad para ulama saalit pisan. Pami di persentase palingan 20% dina ilmu faraid anu teu diturunkeun secara langsung tina ayat sareng sunnah.
mayoritas dilungsurkeun langsung angka nanti Allahna. Sok mangga bagian istri sabaraha? Mun teu saparapat saperdalapan. Mana ayatna? Al-Qur'an. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna tsumunu. Tuh, mimma taraktum. Dina Al-Qur'an, istri lamun suami namawat saparapat, lamun eta suami teu gaduh putra, tapi lamun gaduh putra jang eta istri kenging 1/8. Hesena di mana? Diajarna nya menak eta angkana da ternyata tos menak mah geuning babari pirage kitu istri mun teu saparapat 1/8 dina Al-Qur'anna moal lumpat jadi 1/6 atau 1/10 moal anger we 1/4 1/8 gitu. Suami dina Al-Qur'anna mun teu satengah 1/4 anger we sakitu jadi hafalan itu saleresna Bu ilmu waris mah. Tapi kunaon dianggap sesah nu tadi karena seolah ilmu ini memang ilmu anu teu diajarkeun secara bebas gitunya. Bahkan seolah aneh lamun majelis taklim diajar ilmu faraid, gagayaan kosek barisa wae gitunya. Sigana gitu-gitu. Padahal ketika dipelajari teu serumit-rumit pisan gitu Pak. Hanya orang ternyata telat diajar Pak. Padahal diajarna urang kana ilmu waris pamit maos dina hadis langsung disambungkeun sareng kewajiban diajar Al-Qur'an sareng ngajarkeun Al-Qur'an. Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuha. Dialajar aranjeun Al-Qur'an oge Al-Qur'an kudu diajarkeun ka manusia. Urang kan atos diajar Al-Qur'an? Atos ajan? Tos tamat acan dugi kemana ge moal tamat bahkan ketika diajar tahsin geuning urang teh kieu keneh gitunya banyak wah geuning jauh keneh karena sanad qiraah juga qiraah Rasul teh gitunya maka teras-terasan diajar ngajarkeun atos minimal ke anak urang nepi ka mewekna gitunya punya entos tuh jadi lunas kewajiban diajar Quran jeung ngajarkeun mah tos lunas. Tapi dina hadis eta urang kena taklif oge, kena beban kedah diajar ilmu faraid wa ta'allamul faraido. Aranjeun kudu diajar ilmu faraid. Atos diajar ilmu faraid. Acan, berarti tong waka maot mun can diajar ilmu faraid mah. Dalamun maot can diajar ilmu faraid gaduh keneh hutang diajar gitu. Wa 'allimuha deung ajarkeun ilmu faraid ka jalmi anu sanesna. Diajar Bu sanes jang urang molotok gitunya terang tapi kewajiban diajarna kedah digugurkeun ku bapak ibu sadayana entos cenah Ustaz lumayan ayeuna gugur tah kewajiban diajar ilmu faraid 5 menit gitu ya kewajiban ngajarkeunna acan gugur. Maka ilmu ini secara resna nu kedah difahami margi kadang dina bab warisan sanes kadang deui banyak kasus nu ternyata dulur jeung dulur retak bahkan pisah, bahkan adu bacok dan sebagainya gara-gara bab warisan atau bahkan gara-gara bab warisan ternyata jadi ahli neraka. Di mana jadi ahli neraka? An-Nisa 12:13 atau 14 atau 12:13 nya. Oke ditinggal deui lah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dzalikal fawzul azim wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Tuh keengganan orang nerapkeun ilmu faraid ngabereskeun warisan nganggo ilmu faraid ternyata berbuah dinilai sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah, bentuk kemaksiatan kepada Rasulullah dan bentuk pengingkaran terhadap hukum Allah. Maka janji Allah yudkhilhu naron khalidan fiha. Aya keluarga anu ketika maut nerapkeun hukum waris saenakna seueur kunaon gara-gara kurang teredukasi dengan baik urusan bab warisan. Mudah-mudahan jamaah urang sadaya nama insyaallah paham, minimal prinsipna paham bahwa ketika anu maut faraid dia bukan jalur hukum, bukan jalur musyawarah, bukan jalur hukum adat yang lainnya, bukan.
Eta panginten nu tiasa diruikeun dina kesempatan ayeuna, mudah-mudahan pami engke disepakati ku sadayana urang nincak kana diajar ilmu faraid. Pami sepakat sadayana, pami sageun jamaah kaabotan terus kolot hoream nulis ulah materi nu sanes mangga, tapi pami bade hayu di kampus 2 SKS sa semester 14 pertemuan tamat. Berarti 1 tahun nanti. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal ayo patarusan. Oh mangga. Harus ikhlas dan harus lillah, kan ikhlas teh lillah ya. Kadang yang diterapkan beliau kadang menjadi mispersepsi. Jadi ada salah faham bahwa sodakoh dilipat gandakan 10 kali lipat, betul ya. Sodakoh banyak fadilahnya, betul, tapi fadilahnya terlalu dimaterialistikkan, terlalu dinilai dengan dunia. Mun sodakoh 100.000 bakal jadi 1 juta, sodakoh Avanza bakal jadi Innova, sodako Innova bakal jadi Alphard, sodako Alphard bakal jadi jet tempur gitu. Itu terlalu dimaterialistikan. Tapi yang benar adalah 10 kali lipat pahala, pelipat gandaan pahala, fadilah surga menanti, kemudahan-kemudahan hidup iya. Tapi pami cenderung dimatrekeun engke teh urang sodakoh teh hitung-hitungan jeung Allah teh. Ya Allah tadi enjing-enjing abi tos sedekah 50.000, geuning teu aya ayeuna tos sonten 500.000 gitu nya. Jadi engke teh bahaya tuh Pak, ibadah terlalu dimatrekan. Andai kata memang dunia Allah kasih, kalau kita berharapnya memang hanya dunia yang Allah kasih, akhirat pahala sedekahnya zong gitu, rugi sebenarnya. Jadi mengarahkan, tidak mencerdaskan saya kira pami konsep sedekahna sapertos kitu gitu. Mangga. Nohon, acan serah terima kepemilikan. Neme tertulis. Kasaha eta? Ka ahli waris sanes. Hibah ka ahli waris tertulis belum diserah terimakan. Itu lebih cenderung kepada wasiat. Jadi hibah masalah resna harus ada serah terima baru akad hibahnya selesai. Jadi nemeh satengahna eta teh Bu Haji. Nemeh satengahna hibah teu acan efektif berlaku hibah, tapi kabujeng ngantunkeun misalkan. Maka pami dina pandangan simkuring hibahna batal tuh. Hibahna batal margi teu kabujeng serah terima. Neme ditulis mun kantenan pami aya bahasa mun maot ieu harta kanggo si anu eta mah wasiat jatuhna teh. Pami tertulisna dina musyawarah teras tos di akte notariskeun gitunya, tos aya akta hibah dan sebagainya dan dianggap selesai, maka selesai hibahnya, maka tos sepakat hari itu juga gitunya. Pami henteu diserah terimakeun kuno ayana abotna memang margi teu acan diserah terimakeun wujudna gitunya. Neme tertulis musyawarah bahwa ieu barang teh bade gitunya, baru niat hibah saurasna. Ieu barang teh bade kasih anukeun atau ieu barang teh jang milik si anu. Pami misalkan hemat simkuring eta hibah teh ka ahli waris, mendingan jantenkeun leburkeun janten warisan. Supados engke kantenan pami hibahna misalkan ka seseorang, ka ahli waris tertentu. Ahli waris yang lain enggak dapat, itu akan memicu anggapan mayit teh teu adil teh gitunya. Kecuali misalkan dina akta hibah eta teh kabagian sadayana gitunya. Dan memang tos diserah terimakeun harita keneh secara tulis menulisna gitunya, tos dipasrahkeun pek bapa mah jeung mamah mah teu ngaku-ngaku deui ieu barang geus milik maraneh berarti eta udah nya,
berarti eta mah atos gitu, pamitos diserahkeun secara kata-kata gitu. Tapi pami hanya berupa masih rencana dimusyawarahkeun harita, itu bisa jadi baru niatan hibah. Gitu panginten wajib. Misalnya saya cekap siang, ternyatanya sakitu nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Urang pungkas ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.